Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para hadirin anu dipika hormat. Sateacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan kasempatan jeung kasehatan ka urang sadayana sakan urang tiasa patepang di acara ieu. Hadirin nu kusim abdi dipika hormat, tepangkeun wasa abdi Amira Tresna. Dina waktos ieu sim abdi bade ngajak sadayana kanggo nginget-nginget perkawis sakumaha pentingna urang teh ngagaduhan cita-cita atawa impian. Hadirin nu dipika hormat, ngagaduhan cita-cita teh penting kanggo urang sadaya. Sangkan urang tiasa sumanget dina ngajalankeun hirup urang. Cita-cita teh nyaeta tujuan hirup urang sadayana. Lamun urang teu ngagaduhan cita-cita eta engke urang bakal mogok di tengah jalan. Urang bakal bingung sabab urang teu boga tujuan tina hirup. Janten urang teh kedah ngagantungkeun cita-cita urang sajangkung langit. Urang salaku pelajar oge pasti terang kumaha carana sangkan urang tiasa ngahontal cita-cita urang. Nyaeta ku cara diajar sing getol. Hadirin nu dipika hormat, ngagapai cita-cita teh teu hese lamun urang saanya-nya diajarna di sakola. Apan aya paribahasa nu nyebutkeun, jika racak ninggang batu laun-laun jadi legok. Paribahasa eta ngagambarkeun sakumaha hesena oge urang ngahontal cita-cita urang, tapi lamun dileukeunnan saeutik ti ayeuna mah pasti cita-cita eta teh bakal kateudunan ku urang sadayana. Sebab ku kitu, urang ulah asa-asa kanggo ngagaduhan cita-cita anu luhur. Urang kudu percanten kana nyalira yen urang teh tiasa ngahontal cita-cita urang sorangan. Mung sakitu wae anu tiasa ku simabdi dipika hatur, mugi-mugi tiasa janten aya mangfaatna pikeun urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan-kalepatan dina cariosan simabdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.